Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring Mike Miranti Sari Putri. Kawit sakola di SMPN Negeri 3 Cileunyi Kabupaten Bandung. Dina waktos ayeuna simkuring bade mintonkeun review buku Metode Sajak Sunda. Judul buku Soekarno Biografi Lengkap Negarawan Sejati. Karangan Anam Wani nu diterbitkeun ku Civi Solisi. Reviewer simkuring Mike Miranti Sari Putri. Soekarno teu aya anu birek pami nguping nami Soekarno. Presiden RI anu kahiji neulah Bapa Proklamator. Anu jadi lantaran Indonesia merdeka dina bulan Agustus tahun 45. Tileutik ngalaman paitna hirup di negeri jajahan. Nyati harita tumuwuh cinta kalemah cai. Ngentap panas hatena ngaguder semangat. Nah, hayang hirup bebas tina jajahan. Dugika anjeunna janten pamuda anu gagah perkasa. Masagi ku elmu anu jadi pangaruh. Pikeun ngawujudkeun patekagan ngarancang kamerdekaan. Kasohor geus sabiwir hiji ngaran Soekarno. Anu pidatona gede kawani ngalawan kompeni. Kulantaran kitu geus sababaraha kali diungsikeun pamarentah Belanda. Sanajan di pangungsian ieu kasempatan dipake ngawangun kekuatan. Soekarno gede ajeun jeung komarana, tegas jeung cerdas pamikiranana. Anjeunna anu mimpin BPUPKI, anjeunna sareng Muhammad Hatta anu moaskeun proklamasi ti harita anjeun mimpin nagri janten Panglima Agung TNI. Sakitu wae anu kapihatur dina raraga review buku metode Sajak Sunda. Mugia katampi kalayanan tiasa nyandak hikmah caritana. Insyaallah pendak deui dina review buku salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.